Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna teh mangrupi lawungan munggaran hideep tepang sareng ibu dina tahun ajaran 2020 hiji 2022 semester ganjil. Tah kukituna urang eusian wae ku sesi wawanohan supados hideep langkung wanoh ka ibu oge pun kitu deui ibu sareng ka hideep. Tah dina tahun ajaran ayeuna hideep masih keneh diajar dina raraga pembelajaran jarak jauh atanapi PJJ atanapi ilahar urang nyebatna daring henteu tatap muka. Urang kawitan wae nya nepangkeun wasta pun hin wahidah. Tempat Pinggumelar Ibu Cianjur 28 Januari 1885. Kalangenan ibu resep pisan maca sastra, resep beberes, oge insyaallah resep pisan nampi artosnya da ari milari mah capek. Mending nampi wae. Cita-cita ibu hoyong janten miliarder wanoja anu solehah. Amin ya Allah. Tah ibu kaleresan ngaulang dina pangajaran bahasa Sunda. Oge tahun ajaran ayeuna mah ibu janten wali kelas di kelas 10I. Durasi waktu ibu paamprok sareng hideep teh sajam pangajaran anu lamina aya 45 menit. Kaleresan ibu ngajar kelas 10 F dugikeun KK genep kelas oge kelas 12 IPA sadayana salajengna 12 IPS salajengna dina tahun ajaran 2020 hijinya duikeun ka 2022 insyaallah kapayuna mah panginten tiasa janten robih deui. Di handap aya panghandapna moto hirup ibu lamun keyeng tang tu pareng. Sederhana lamun keyeng tang tu pareng tapi eta janten tanaga tanapi kakuatan hiji dorongan tina diri ibu pikeun yang hareupan hirup hurip salila di alam dunia gitu. Kasarna naon cobi. Nah, media pangajaran. Dina media pangajaran anu baris digunakeun ku ibu salami diajar aya WhatsApp eta anu kahiji. Anu kadua aya Telegram. Anu katilu aya YouTube. Anu kaopat aya Google Meet. Anu kalima aya Instagram. Dina 5 media pangajaran anu disebatkeun embe eta tiasa dipilih salah sahiji kumaha brehna engki nalika pelaksanaan. Contoh dak minggon ayeuna urang nganggo YouTube nya berarti hideep udah siap-siap ngunduh aplikasi YouTube. Dak dinten ayeuna mah nganggo Telegram nya berarti urang kedah siap nyagikeun aplikasi Telegram kitu nya. Atos cekap sakitu cenah panganteurna. Salajengna hayu urang diajar dina lawungan munggaran. Diajarna naon? Tah hideep cekap nyimpen nomor HP ibu. Penting dina 0857 8444 eta otomatis terhubung kana WhatsApp sareng Telegram. Simpen email ibu hinhinwahidah38@gmail.com. Oge follow akun Instagram ibu @hinhin_wahidah. Eta engkin urang bakal ngagunakeun Instagram sareng email dina ngempelkeun pancen, dina ngumpulkeun pancen. Tiasa janten dinten ayeuna mangga pancena pilari baca materi ieu naon kasimpulanana ditulis dina Instagram di-upload dina Instastory. Tiasa janten kitu. Mata kedah di follow margi kedah di tag ka ibu. Subscribe akun YouTube ibu Hinhin Wahidah wajib margi materi-materi anu baris dipedar ku ibu ayana dina YouTube. Catetan
Upami atos mangga tiasa langsung hidup ketik ngaran ketik oke spasi ngaran sorangan spasi kelas dikirimna di dia karena telegram pribadi, tapi upami aya parobihan ku ibu di chat di WhatsAppnya. Nah iya telegram pribadi atau napi telegram kelas sapertos gitu, telegram grup kelas maksudnya. Rengse ta tepang deui minggon payun hayu aya nama urang uih deui kana WhatsApp. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Hurip Sunda.